Ngerek nyobaan kasih Pakoy. Mudah-mudahan dia ada di rumah. Lumayan dek. Kalau manggung lumayan yang tamah-tamahan. Namahan di gelang. Seger nggak semari mah nggak ngopi. Itu kopi teh usaha tadi dia selobah kene. Aduh. Kopi isuk-isuk menggoreng bulen Gimana tuh yang gawe-gawe ngawan Pakoy. Keparangan ayah. Lain urang teh minta anter ka maneh teh. Jadi Urang teh minta nganter. Kamu teh nggak ada kerjaan di sini teh. Siam nih jarorok itu. Ieu kieu aing teh tah manggung deui teh. Di tah manggung. Tadi aya budak. lain kira biasa radio ieu teh jeung urang kaget tah naon naon. Aya di nu tah manggung ka Ece teh. Ceuk cenah kerasa teh manggung di nu hajat. Heuh hayu ceuk Ece teh. Eta Ece teh langsung we nyusul kamu ke sini Ece teh. Ngajak ngojek. Ojek. Panyaho si aing teh jemput motor. Keun bae aya motor mah loba hayu burukeun ah. Buru ngojek. Buru we bisa kaburu kabarangan Ece burukeun. Buru. Buru sok buru. Buru. Ayo mah eta. Kan sate, aing burukeun. Sosok buru aing bisa kaberangan. Naon motorna gampang. Ya motor teh kuncian. Motor saha eta? Bae sok burukeun aing bisa berat. Buru aing bisa kaberangan. Ih, ai sia sok tara beunang di ieu. Sok keun bae. Tah eta we sok burukeun. Bae kan apa ya Mas? Kok aing ngiliekeun. Dulu itu jeung Senal Murad di. Sok buru. Bisa kaberangan Ece. Manggungna. Bang. Kabar cuma makan motor. Mana saya make Woi, cepet dong bawa kemana, woi? Woi. Ya, iya, terus. Ayo, kamu aja. Alamat teh Kampung Bawakan Jati RT 08 RW 02 Bapak Wawan gitu cenah Bapak Wawan Sudarja nya kata itu cek budak teh pokona mah buru-buru cenah di Bapak Wawan Sudarja. Oh heeh saya teh keuneu heula da aya tukang ojek. Pakoy teh buat teh dikitu keuneu saya mah.
kan jati mah itu. Oh. Keren. Tapi kan. Ayo, aturan Kang ya. Aturan Kang. Ayo we, lurus. Lah tadi itu tuh. Ayo Kan jati kan di itu bawa kan jati mah eta. Mohon, atuh nuhun. Si jalan pisan. Pasti pada kemarin orang ka Bapak Wawan ke anu bade mayar geuceut 75 juta nu sawang satungtung deuleu. Kono seueur we nu agak Yeah, boy. atau sawahna lega atosna seueur ka geuceut ge bade mayar 75 juta itu. Terang teh teh. Iya, tak kita nuhun teh nya, nuhun teh. Atau nuhun pisan teh. Mun mingkes teh mah. Kang. Ini Kang. Ke mana atuh? Ini kumaha teh? Ales Kang ieu teh kieu. Iya, aing tadi. Abi teh diulam ka Bapak Wawan anu seramna satungtung deuleu anu artosna seueur ka abi teh bade masihan 75 juta Kang. Mana Kang? Nya Kang Wawan teh di mana? Da saurang teh wakan jati RT 08 atau 02. Abi teh terus ka ditu Kang buka ditu geus lieun. Abi mah eta desa Cipeuyeum, kerang-kerang ieu desa Kertamukti mah. Nuhun saurang teh desa Kertamukti cenah Kang eta teh. Iya, kayaknya Bapak Wawan teh. Mau jadi tukang aduk, Kang. Eh, ieu mah selingan. Tong jadi tukang aduk awak nyaho Kang. RT daek mah RT desa Cipeuyeum, teh nyaho mah. Oh, itu Kang Parit RT 2 pan kuring. Parit RT 2 teh kuring. Ai mana Oh, iya, RT mah? Cipeuyeum. Sok kumahakeun. Yang wadahan apa teh? Iya imahna teh. Kang garek mainan itu mah. Kang. Oh, kan. Amak-amak kan ngetor yang geus teh Oh, Oh, gitu. Pak, tentang Pak. Aing masa sieun yang kitu mah aing balik. Ah, bener Kang. Ya, Kang naon ya? nya. Tuh. Situ meureun tuh. Panggung tuh. Mana? Tuh. Oh, eta meureunnya. Seburu itu. Nah, jika candar geuningan. Oh. Iya gitu. Nah, jika harus beberes. Tanyakan, siapa? Sok atuh pananyakeun ku maneh. Kau tanyakeun heula. Ibu damang, Bu. Jalan hajat gitu. Oh, hajat di mana dari mana tosan atuh? Tosan. Ya, bubar. Tosan kamari. Tosan. Kamari atuh Iya, kawen. beneran. Heuh, cat teh moal jadi meureun manggung teh nya. Tosan atuh. Apa nu diulang lagi ece ku Bapak Soipo bete anu gaduh sawah satungtung deuleu anu artosna teh acan diguntingan. Oh, nya. Oh. Oh. Tosan atuh da bubar atuh da atuh. Pakai pakai tuh dibongkar. Ya, Ojek mah cair teh mah. oh kepaksa ngojek teh mau dibayar. Ah, itu saya yang diburu aing bae. Coba tak hapus yang gimana lah. Panas goblok. Itu namanya dia si balik ada. Ada apa teh? Saya capek. Gimana lagi ya? Wah. Tuh, di telepon teh da apa gigireun masjid cenah lebet we ka anak gang. Bola kali rasa etik. Ayo, anu. Nya sok we atuh mah uang susu. Udah teu pararugu geuningan. Geus capek ka itu ka dieu aduh. Mangkane motor batur sewaaneun ting usaha. Tuh, jalan di mana? Sana teh ieu. Sok buru. Di mana mah sok. Sok buru. Assalamualaikum. Salam. Punten ibu nya. Oh, mau enggak? Itu ras cutininya. Nuhun. Cutini abis teh kadieu teh. Kalau tadi teh manus nyewa motor, abis teh motor batu cokot, urang di gerejeg. Tah, kusi berdua teh. Sok caritakeun nu sabenerna atuh kumaha. Heuh kieu budak teh. Mama, naon?
Ya cek teh tini cenah mamah titah mangung. Mangung di mana Sujang? Ting da teh tini pokoknya mah RT 08 RW 02 Desa Kertamukti. Euceut teh kukulang kuriling tuh aya motor batur ge dicokot. Tah ieu teh bade ieu bayar ka urang teh ojek. Oke, heula tuh esnal ku aing dijual ini mah. Tong Iya, teu boko butut ke aya. Bae tah Kan mainnya. Kayak teh kumaha itu caritana teh ka budak teh. Ah, eta masalah kaprah budak teh. Abi bah kieu aya oge, Jang. Lamun aya penasaran CSI, punten pananggungkeun. Mangung. Jadi kita nanggung Nya saha tah manggung. cek aing ge naon. Nah, diose aku atuh geura aduh deuleuh teuing. Bisa. Ieu hampura kumaha teh meureun? Kita nanggung naon itu cek. Eta bapak teh nyeri cangkeng ieu. Jadi cangkeng kita nanggung. Tah nanggung, tah hampura cenah Jang lamun penasaran CSI, pananggung kan di bapana nyeri cangkeng. Ya. Kita nanggung lain manggung. Da eta juga gara jeung ka urang ge hayu, urang keur ngopi keur naon ge beraan ulen masih kana di kieu ge. Hayu gara jeung kita nanggung. Nanggung mah kieu Heuh nanggung. Ye, da euceung mah hayang. Mah burukeun cenah tuh cek teh tini mangung di nu hajat cenah. Heeh meureun Salah eta teh. kita nanggung di hajat meureun. Kumaha we atuh ayeuna? Si goblok teh. Hah, kumaha ayeuna teh, ha? Nah, kumaha? Ye, kasihan teh ongkos teh pan ojek teh bayareun. Itu teh motor saha di ku aing dicokot teh. Hayangnya ho Nah. Ecel gitu atunya. Atuh Jang. Anu atunya. Nya. Oh, mau jelaskeun apa? Heeh, cah Hampura we nya. goblok si boh ieu mah teu cenah Ngomong ngomong. kurang kuriling meureunnan. Goblok ah, gila. Masa yang gak tiakeun ku aing ah, Akoy, kana motor. Aisyah goblok mun ka heula atuh sia teh. Harare seh. Goblok, Aisyah dagon makoy. Edan ku aing ge kebayar sia teh ku aing ngajual beas 2 liter oge.